أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karamil. Kiai lamun kiai na ahli ceramah, muridna ge ceramah malu. Muridna ceramah bae. Lamun kiai na ahli alfiah, muridna alfiah. Kiai na ahli johar makrun, kiai na ahli mantek cek almarhum abah. Digentur mah boro-boro santrina tukang masakna siata. Lamun ngitungan kodiah nyaweun jasa. Lantaran mama satibina lamun keur nyaritakeun mantek kulun pakulun kulun pabadun kulun palasea kulun palasa badun badun pakulun badun pabadun badun palasea badun palasa badun melasea pakulun lantaran tah tukang masakna ge ngadegekeun ukuran kulun pakulun mah nyahoeun bae. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين Allah alam bimuradi wa Al-Quran eling sirah Muhammad idh qala waktu ngucap sapa Ibrahim kangjeng Nabi Ibrahim li abihi kadue bapana Ibrahim Azar nyatan niki Azar huwa utawi azar laqabuhu iku laqab abi wa ismuhu Tarikh utawi arane abi iku Kitarikh ngucap-ngucap ing lebat atatakhidu anatan dadakeun sir abah asaman ing pirang-pirang patung alihatan ing pirang-pirang pangeran tambuduha ngaibadahan siraha ing asnam istifham taubih taubih kutai istifham iku istifham taubih inni araka ing satuhuna ingsun iku ningali ingsun ka ing sira wa qomakalan ing kaum sira bitikhadhiha kalawan anda daakeun asnam fi dhalalim mubin ing dalam sasaranil haqi saking hak mubin kang nyata bainin tegese kang nyata. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Allah labim maradi wa kadzalika lan halika ya mangkono araka kama araina kaya oleh ningalikeun ingsun agung huim Ibrahim idlala abihi sasar bapana Ibrahim wa qaumihi lan kaum Ibrahim lan kaum abi nuri ningalikeun ingsun agung Ibrahim ingkang yang Nabi Ibrahim malakutas samawat ing alam malakut mulkas samawati tegese kerajaan sakeh langit wal ardi lan bumi yastadilla bihi ala wahdaniyatina darapun yantah nuduhkeun ya Ibrahim bihi kalawan malakut samawati wal ala wahdaniyatina ingat sifat tunggal ingsun agung dan darapun yata ya Ibrahim minal mukinin na ikut tetap saking wong kang yakin kabeh biha kalawan wahdaniyatina wa jumlatu wa kadzalika wa ma bada yaqtaradun lan utai jumlah lapan wa kadzalika wa ma bada halan barang kang tetep ing dalam sausana jumlah wa kadzalika itiradun iku itirad wa pun ala qala lan den atapkan ing atas lapan qala فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي
falamma afala qala la uhibbul afilin. Allah alam bi maradi falamma janna maka samang-samang sa petengah lama tegas sa petengah laingat sa Ibrahim alaihi apa wengi rahmat ningali Kangjeng Nabi Ibrahim engkau kabaning lintang kila dan ucapakeun apa huwa zuhratu tawi ya kau kapiku bintang Zahra bintang Yufiter golama kang ucap ya Ibrahim liqaumihi kadue kaum Ibrahim wa kanu najminalan anaya kaum kabeh iku kang ahli perbintangan kabeh cap gucaping lepan hadza rabbi utawi ikilah iki kaukab iku pangeran insun pizamikum ing dalem sangkaan sira kabeh fala ma'afala maka sabang-samangsa ilang kau bategese ilang ko ya kaukab kola atau maka sabang-samangsa ilang surup ya kaukab kola maka ngucap ya Kangjeng Nabi Ibrahim ing lapad la uhibul afilina orada maning suning kang ilang kabe an atakhidahum arbaban king yentah ngandadakeun isun hum ing afilina arbaban ing pirang-pirang pangeran liana rabbal la yajuzu alaihi tagayyur wal intiqalu kana satuhuna pangeran ma iko ora wenang alaihi ngatasara apa penerima robah wal intiqalu lan ngali liannahuma kana satuhune yataghayyur lan intiqal min sanil hawadisi ku tetep saking kalakuan pirang-pirang kang anyar tapi falam yanji fihim dzalika maka oranana napakan fihim ing dalam kaum apa dzalika mangkono ko in kaum la uhibbul afilin فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين Wallah lam bimaradi falamma ra'a maka samang-samangsa ningali Kangjeng Nabi Ibrahim al-qamara ing bulan bazigon ingkang muncul tolian tegese kang muncul kala magang ucap ya Kangjeng Nabi Ibrahim lahum kada kaum ing lapad hadza rabbi utawi ikira qamar iku pangeran ingsun falamma maka samang-samangsa surup ya qamar qala maka ucap ya Kangjeng Nabi Ibrahim la ilam yahdini namun orang nuduhkeun insun Rabbi apa pangeran insun yusbitni tegese orang netepakeun ya Rabbi ni insun alal huda ing atas pituduh maka yakti ana temenan insun minal qaumid dhalin iku tetep saking kaum kang sasar kabeh ta'ridun iku kang mingpilingi li qaumihi kabeh kang yang kaum Kangjeng Nabi Ibrahim bi annahu maladhalim kala satune kaum iku tetep ing atas sasar tapi balam yang jibihim zalika maka oranana napakan bihim dalam kaum apa zalika mengkono gitu mengkono la ilam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin atau apa mengkono dalil mazkur sampai baik فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون Allah alam bimoradi falamma ra'a maka samang-samangsa ningali Kangjeng Nabi Ibrahim asyam saing sarangenge bazigotan ingkang metu atau bazigotan ingkang muncul qala maka ngucap ya Kangjeng Nabi Ibrahim hadza ing lapad hadza utawi iki syam sudakarahu nutur ya Kangjeng Nabi Ibrahim hu ing za litadzkiri khobarihi kena dan mudzakarkeun khobarina za rabbi ku pangeran insun hadza akbar tawi iki za iku kang leuwih gede minal kaukab wal qamar tinimang saking lintang lan bulan
Falamma afalat maka samang-samang sasurut syamsu qawaya wa qawiyat alaihimul hujjatulan kuat ing atase kaum apa hujjah walam yarji'u lan ora balik ya kaum kabeh kala magang ngucap ya Kangjeng Nabi Ibrahim lafaz ya qaumi inni he kaum ingsun ing satuna ingsun iku kang lubar bimal tusyikuna saking barang kang nyakutuaken saya kabeh billahi Allah minal asnami wal ajramil muhdatsati saking pirang-pirang tapekong saking pirang patung lan pirang-pirang jirim kang anyar al muhtajati kang nemulukeun kang ngabutuhkeun ila muhditsin maring kang nganyarakeun faqalu maka ngucap ya kaum lahu kada Ibrahim mata'budu ing apa suwiji ibadah sira qala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin Allah alam bimuradiku lembaga ngucap ya Kangjeng Nabi Ibrahim ing satuna insun iku madhep insun wajing awak insun qasadu tegese naja insun bi ibadati kalawan ngaibadah walan ibadah insun lilladzi kadwa zat fatara kang ngadamel ya ladzi khalaqa tegese ngadamel ya ladzi as-samawati wal ard ing sakehe langit lan bumi Allah tegese Allah adi panalet condong mailan tegese alet condong ilad dinil qaim maring agama kang ajeg wa ma ana lan orana nautawi ingsun minal musyrikin iku tetep saking kang musyrik bihi kalawan Allah bihi kalawan Allah Al-Quran kalamullah eta diantarana nyaritakeun kajadian-kajadian kaum-kaum baraheula ngadongengkeun nyaritakeun nyisohkeun para nabi-nabi para rasul-rasul nu baraheula imimiti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam datang ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Nu mantak Yahudi kaget teh, Nasrani kaget. Karena ucapan-ucapan Kangjeng Nabi lantaran Kangjeng Nabi teh teu nulis jeung teu belajar. Tapi Kangjeng nyaho riwayat Kangjeng Nabi Isa, riwayat Kangjeng Nabi Musa, riwayat Kangjeng Nabi Ismail, Ishak, riwayat Kangjeng Nabi Yahya, Kangjeng Nabi Zakaria, Kangjeng Nabi Ibrahim, terus sampai ke Kangjeng Nabi Adam alaihi kaget Yahudi jeung Nasrani. Muhammad sihirna pohara jasa disihirkeun keneh bae kahijab hidayah teh kahalang. Masyaallah mahal hidayah teh mantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh jarak urang jeung Kangjeng Nabi, jauh jarak urang jeung sahabat, jauh jarak urang jeung para kutubul aulia salafus sholihin nu baraheula. Urang mah kuari deuketna jeung Kiai Golkar. Tapi alhamdulillah urang masih dibere hidayah ku Gusti Allah sehingga urang nyaho kana pangeran nu bener yakni anu ngadamel langit bumi katut esina nu nyieun dunia jeung akhirat yakni Allah subhanahu. Tapi pan loba nu teu nyahoeun ka pangeran kuari disisieun urang mah pangeran teh batu kayu, di pangeran teh duit jabatan kendaraan, pangeran teh urang mah hede Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman harita Yahudi mengagungkan Kangjeng Nabi Ibrahim, ngabanggakeun Kangjeng Nabi Ibrahim. Anu tenar di kalangan Yahudi mah disebutna Abraham. Abrahamnya nama urang mah Ibrahim. Sebabnya nama lisana milu ka Persi Abraham. Yusuf Yosef. Itu teh bahasanya nama. Nah, lantarannya ngabanggakeun Kangjeng Nabi Ibrahim,
nggak istimewakan Kangjeng Nabi Ibrahim, sedangkan Kangjeng Nabi orang teh ieu adalah kokocoran nasabna lamun dipaut sakumaha nu geus dicaritakeun ti awal baheula ta kamari ieu bahwa Kangjeng Nabi bin Abdullah terus bin Abdul Muthalib nyambung terus ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Allah mere kisah mere sejarah tentang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam dibacakeun, dijelaskeun, didongengkeun ku Kangjeng Nabi ka para Yahudi anu ngabanggakeun Kangjeng Nabi Ibrahim. Mun nya ge anjeun ngabanggakeun Kangjeng Nabi Ibrahim, pasti kudu iman ka kaula sebab agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi Ibrahim teh sarua jeung agama kuring yakni agama Islam, agama nu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba dek didongengkeun Kangjeng Nabi Ibrahim iman teu nya ka aing. Bahwa kaulah Rasul utusan Allah sarua jeung Kangjeng Nabi Ibrahim. Iyalah aya kisah mengenai Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Untung nu ngaji poe ieu nu teu ngabesan. Nyaho urang kana sejarah dina Al-Qur'an tentang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis penting. Lantaran ku urang unggal poe dibaca at-tahiyat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Ngabesan rugi sia. Teu yaho cenah ieu. Aduh. Iya. Baheula aya hiji raja ngaranna Raja Namrud. Raja Namrud eta ti Kangjeng Nabi Adam ka Raja Namrud geus aya 7 rasul. Hiji Kangjeng Nabi Adam, 2 Kangjeng Nabi Idris, 3 Kangjeng Nabi Nuh, 4 Kangjeng Nabi Hud, 5 Kangjeng Nabi Soleh, 6 Kangjeng Nabi Ibrahim, 6 hum Adamun Idrisun Nuhun Hudma Solihin Ibrahim atuh talar abda ubisna atuh. Oh. Para-para nalar ngaji lagi encan cenah. Pan kula mah baheula teh inget bae bari diayun teh ku ibu almarhumah da'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil lisani. Jadi kadadengekeun bae tah. Jadi kolot teh ngayun-ngayun kula ngayun adi terus make abda ubis. Geus urang teh didengekeun bae kuari mapan lain. Sok kuari ngayun-ngayun anak, kumaha nyanyina? Ayo coba. Begadang jangan. Calon presiden. Aduh, Gusti tebareres. Nah, Raja Namrud mimiti manehanana teh jadi jelema nu gagah di kalangan manehanana. Lantaran gagah terus kagagahanana kunyana dikembangkeun, leletikan jadi geng. Di mana ya? Di Irak. Di Irak Raja Namrud teh di Irak, mantak negara tertua di dunia Syria, Irak. Syria Sam. Baheula mah hiji Syria, Turki, Syria, Irak, Iran ngahiji. Sameme aya penjajahan mah ngahiji. Damaskus Syria ngahiji teteh jeung Irak, ngahiji teteh jeung Iran, ngahiji terus jeung Israel jeung Palestina. Negara tertua Amerika mah diketemukan teh anyar kene. Berdua Amerika mah anyar, jadi paheula nama. Nah ieu baheula teh negara mah Timur Tengah disebut Babilonia. Tah aya Raja Namrud. Namrud 1, Namrud 2, Namrud 3.
dinasti Namrud mah. Firaun aya 7, Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3, Firaun 4, Firaun 5, Firaun 6, Firaun 7. Mun urang mah hamang kubuona 1, hamang kubuona 2, hamang kubuona 3, hamang kubuona 4, kuari hamang kubuona ku sabaraha? Kumasih amae lah tuh. Cek di dieu 10, cek di dieu 11. Dasar arah rondo kabeh ge. Eta dinasti. Nah, eta Firaun mah Firaun lantaran ciloboh hebat sebut Alexander Agung. Tak eta teh Firaun, Moses tak eta teh Firaun teh naon karang-karana kematianana tetep dibalsem bae. Nu mantak ayeuna aya di Mesir ngajajan piramid Firaun 1 2 3 4 5 6 7 kulit asli lain batu lain dibalsem. Mantak alhamdulillah negara Indonesia pernah kedatangan Firaun. Nguleng sih disebut alhamdulillah. Dibawa ke Indonesia Firaun teh ditinggalikeun ieu lah Firaun di Mesir di bawah hiji tapi ka dieu nu pernah setru jeung Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ke tambah dihareup nyaritakeun Firaun mah kuari mah Namrud ka hiji sosokna gede pikasieun. Pertama bapakna, Namrud kedua ieu bermusuhan jeung Kangjeng Nabi Ibrahim sosok wajahna sosok awakna teh semampai bagus wajahna ganteng eueuh tanda-tanda brutal eueuh tanda-tanda harenges eueuh tanda-tanda bahwanya teh galak eueuh tapi ternyata biadabna luar biasa. Kagagahan Raja Namrud teh lain lalagaan sebab lamun aya nu ngalawan kanyana dia sia ngadu kekuatan jeung aing dat dibere kekuatan anu luar biasa ngagoler bae musuhna. Meureun nyana pernah belajar besi di Jakarta. Masyaallah. Hebatnya setan Namrud teh kagagahan. Jelema mah lamun geus gagah, dahar, nginum, pake, eueuh deui, awewe. Geus cenah mah awewe teh geus teu caritakeun di tika atawa henteu, asal ka mana hayang cokot. Dak pake ku nyana. Salila nyana ngeunaheun make eta terus teu dilepaskeun. Mun geus teu ngeunaheun, indet sia. Jadi eueuh nu ngabejaan Firaun Namrud boga pamajikan sabaraha lantaran nya unggal pengkolan aya. Eta Namrud teh kos kitu pagawean. Ngeun kacaritakeun pamajikan mah teu kacaritakeun anak mah aya 400. Sabes anaknya anak kabeh. Gusti lain sabes 40 berarti lamun 400 sabaraha? 10 bus anaknya anak kabeh. Tah moal bau ka hiji-hiji anak. Di dieu di urang anu boga anak 14. Eta nomor sabaraha keke pohoannya. Nyana rada muriang saeutik bae anu menta duit sia saha buku anak abah. Oh anak abah. Ayo 400. Ya Karim. Lantaran gagah aya di nyana. Sugih aya di nyana. Fasilitas segala rupa aya di nyana teu kagok nyana maehan raja. Padahal raja lo buapana. Ayan gua aing teu kuat aing hayang gegeran jadi raja. Singgasana kerajaan diduduki ku nyana. Jadilah Namrud kedua ieu. Iuk nyana di singgasana kerajaan. Perintahnya teu beunang aya anu nyangkal. Caknya hijau, hidung, putih, kumaha nyana bae. Asal aya nu ngalawan ka nyana pagel, bolu. Namrud. Masyaallah. Pasti Namrud eta teh boga turunan. Turunanana aya di Indonesia. Ulah seuri buah aya di ente, buah di Cikupa, buah di Bojong.
buat diterep, buat di sepatan, ayo di Ciloko mal. Membuat istana anu teu kira-kira, dijieun kunyana istana berbagai fasilitas, dimimiti urusan-urusan judi, kemudian urusan tempat pemabokan, kemudian tempat perzinahan dikelilingi istananya anak bangsa Nukara itu. Diharapkeunana aya lapangan untuk penghibur jangan hibur diri. Berbagai hiburan-hiburan diharapkeun istana. Dibangun sedemikian rupa ku Raja Namrud. Mulai ti harita pangeran iwal ti aing. Nyembah sia ka aing. Wah, jelema reaksi. Nu teu daek nyembah bodoh. Teu daek nyembah bodoh. Wah, loba jasa nu dibunuh teu daek nyembah ka Namrud. Bodoh. Mulai kuari la ilaha illa Namrud. Oh, pangeran iwal ti Namrud. Satu suara pangeran Namrud. Aya kadenge di mana nu mangeranan lain ka Namrud, bawa ka dieu bodaran. Eta deui jelema sieun kabeh ka Raja Namrud. Lain bae sa Irak, lain sa Iran, lain sa Damaskus, lain sa Turki, dunia kunyana dimiliki raja sadunia Raja Namrud. SBY bah raja sa Indonesia ge kuarin nyaho kapilih teu. Nyaho kapilih teu, rajana mah raja sa Indonesia. Obama sa Amerika mun disulti nu sabenerna loba nu teu pro ka Obama. Cuman permainan politik itu bae. Namrud mah tah sadunya nyana. Asal aya nu kadege teu percaya Namrud pangeran geus ka dieukeun peucit. Waduh atuh raja sadunra lalakonna lain lalagaan gagah aya di nyana, kerajaan aya di nyana, sugih aya di nyana, berbagai fasilitas aya di nyana geus pokona mah anu ngaleuwihan ti nyana ngan boga panyakitna borangan. Manya pangeran borangan heran pan. Pangeran borangan. Nya nama lamun peuting saeutik kudu dianteur bae. Jadi loba jelema nu nganteur pangeran. Borangan nya nama. Asal kertak-kertak naon tah? Jurignya. Eta jelema bloonnya. Artina kunaon daek nyembah ka pangeran borangan. Boro-boro atuh ka batur. Nyana ge borangan teu meunang manggih pocong haju ngagoler bae. Manya pangeran kos kitu. Tapi geus kos kitu bae ngalalakon dunia bagagah di nyana sagala rupa di nyana lah. Geus kumaha cek nyana bae dibangunlah Irak ku nyana. Dibangunlah Syria, Damaskus ku nyana. Turki dibangun. Eta kerajaan sadunya nyana mah. Lain lalagaan Raja Namrud. Masya Allah padahal sosokna piawai. Beda jeung Namrud kahiji. Kasep Raja Namrud nu kadua mah. Lain lalagaan tertarik jelema geuleuh wajahna kasep Raja Namrud. Tanda-tanda galak pan urang lamun neuleuh sifatan jelema eta aya ceuli kos kieu mah ceuli anu irung kos kieu mah irung anu mata kos kieu mah mata anu bisa deuleuh pan ieu ieu mangsa kos kieu mah mata keranjang gawe kadeuleuh. Adeuleuh kali. Nah, nyana teh untuk melengkapi kerajaan boga kuhan, boga dukun, ahli taroh, ahli nujum. Jadi nyana mempercayakan ka dukun. Kabeneran rakyatna teh disebut kaum Kananiyun. Eta teh ahli perbintangan. Ahli pernujuman. Jadi kaumna teh ahli pernujuman. Mantap. Cak Raja Namrud lantaran urang mau percaya nu ngendalikeun teh bintang. Urang mau percaya nu ngendalikeun teh adalah itu perbintangan. Buatlah patung sesuai dengan nama-nama bintang.
geus eta aya non gitu patung teh patung di ngaranan ieu mah ngaranna patung Zahra ieu mah ngaranna patung misteri Samsun Saromiri ieu patung miri ieu patung Zuhal Samsun Saro mirihu patu Zahalid ieulah patung teh terus ngaran bintang dijieunkeun patung sebab nu ngendalikeun dunia cek nyana perizkian ieu perhujanan ieu bintang teh kos kitu tah kayakinan nyana nu ngahujanan bintang anu nu ngurusna ge bintang anu urusan perpanasan bintang anu dibuatlah sesuai dengan nama bintang dibuat patung-patung didinya kunyana disembah pangeran nama tetap Namrud bisa kos itu anak ambalaya nyana mah atuh pernah terjadi seperti kieu dahar ku ngeunah-ngeunahna cak raja Namrud mantap biasa tonggoan aing endeu ka WC heula maksudna naon dicolok ku nyana geus seubeuh beuteung dicolok teu utah borolo dahar deui geus dahar seubeuh ngeunah jasa cak nyana dahar ka WC deui colok deui borolo dahar deui blon deui coba urang mah pan lamun geus seubeuh tuh geus bae sakumaha ngeunahna ge tuh geus tenang nyana mah teu hawa nafsuna kos kitu nu mantak jalma ka awewe ge dijajarkeun ieu hiji ieu dua ieu tilu di imah teh aing make nu mana ieu cek oh pangeran pan aing mah ieu dah coba make nu leutik heula ieu cek beres make nu ieu heula atuh awewe tuh geus ngehese tuh atuh ngaranna galak gagak dah aya dinya anak kabeh dihibur unggal poe ku mabok ku awewe judi dan lain sebagainya jelema teu meunang aya nu nyangkal kadenya ieulah Namrud raja sadunia ngaku pangeran maha kawasa Allah di tengah-tengah kagagahan jeung kagalakan raja Namrud Allah dek ngalahirkeun seorang bayi nu bakal jadi musuh raja Namrud cek perhitungan kuhan cek perhitungan dukun kabeh dukun ngabejaan wahai Tuhan Namrud ya akan muncul seorang bayi yang kalau dia sudah lahir kerajaan Anda akan sirna ketuhanan Anda akan habis masyarakat keyakinannya akan berubah tidak lagi akan menuhankan Anda wahai Tuhan saya kerajaan Namrud tereh ya sip asup jana ke kamar begitu asup cek Namrud tenang iya satu keputusan wahai para menteri-menteri wahai para penggawa musyawarah urang kuari ya dengarkan baik-baik Tuhan akan memberikan keputusan siapa orang yang hamil ini perlihatkan lahir laki-laki berarti bodoh budak nu aya memeh balik umur 14 tahun 13 tahun 10 tahun sebulan bodoh kemudian per 10 wanita suami istri 10 pasangan kudu aya jelema hiji anu mengawasi teu meunang jima lamun teu make spiral lamun teu make kondom kudu di kondoman beus hamil waktu jadi kondom teh lain di zaman Soeharto kondom teh di zaman Namrud nu bancak nu kuari make kondom eta termasuk turunan suntik KB kondom spiral keputusan Raja Namrud tidak boleh ada yang hamil ngerusak ketuhanan dilaksanakan itu otomatis budak nu leutik kene diralat kembali
Cek dukun, Tuan Raja, satu. Bukan begitu. Ini mah bayi yang di bawah setahun boleh dibunuh, tapi di atas tahun mah tidak. Oh, begitu. Bea katiba di barunuan cenah. Cak dukun anak aing kakak umur 5 tahun bisa kabunuh ya mah ya. Atuh beres ya pangeran sakena ya. Jadi nyana usul ke pangeran. Ya. Setahun ke bawah bunuh. Wah tuh di barunuh bae geus ngaran lalaki mah bunuh ces geus eueuh bisa kumaha. Hamil, perhatikan. Lahir lalaki bodoh. Wah tuh loba nu lahir dibunuh. Wah jelema-loba nu stres. Jelema lobaan kitu eda. Anak lahir bunuh bae. Teu meunang aya baik. Ngahalangan kana kerajaan kapangeranan aing. Cak Namrud. Gas pokona mah bunuh dibunuh. Irak operasional. Bunuh. Iran, Syria, Turki, Mesir, bunuh bae. Ya Allah. Nu bisa, nu mampu. Nu ngalawan Raja Namrud tiap pohara jasa. Nurut kabeh ka Raja Namrud. Tah bea kabeh geus orok mangge. Setelah kelahiran kudu dipasang spiral teu meunang anakan deui. Suntik atawa itu makanan anu mengarah karena kegabugan dahar dipaksa teu meunang aya nu hamil. Ya Allah ya Rabbi, baheula mah kos kitu keras di zaman urang mah ieu kuari nemah urang mah kuari. Make kondom masing-masing, meuli kondom kapas masing-masing. Terus anu naon kitu ngaranna embung boga anak geus ieu mah urang mah jadi nurutan sorangan ka ditu tanpa instruksi. Ya Allah ya Rabbi. Nah, tidinya perhatikan baik-baik. Setiap 10 pasangan harus diawasi oleh 1 polisi. Polisi mengawasi 10. Wah, mana ting lobana nu diangkat jadi polisi. Sebab dunia tama ukuran anak. Asal 1 hari lapor. Ayat tempat lapor. Tiap hari harus lapor. Salah satu orang kerajaan adalah Azar yang sangat dihormati. Milu nyana seluk beluk maju mundurna kerajaan Namrud. Azar eta sebagai penasehat Namrud panggil Raja Namrud, wahai Azar, ya, saya akan berangkat ke negeri Mesir untuk melihat bagaimana keberadaan di negeri Mesir. Ya, dengan demikian, Anda, wahai Azar, harap baik-baik di negara Irak supaya diawasi keberadaan Irak, terutama menang aya nu hamil. Lamun aya nu hamil, nah geus sarua jeung kaula be putuskan bunuh orang. Bila perlu nu hamil lah bunuh. Ya, cek Azar. Berangkatlah Raja Namrud ke Mesir naik kendaraan kemewahan kerajaan, diiring ku para penggawa-penggawaan untuk melihat negara Mesir. Saat-saat eta Azar dikersakeun. Iya sahwatna gede jasa. Cek Azar teh ih aing kudu balik ieu mah ye sakian tetep kudu balik. Nyana neuleuh pamajikanana ngaranna Siti Maslah. Begitu nyana ngadeukeutan pamajikanana cek Siti Maslah teu ngadenge keputusan raja, ngadenge. Teu nyaho keputusan raja nyaho. Tapi kan ieu mah urusan internet. Teu bisa diabaikeun cek Azar. Di Ethiopia bae, di Ethiopia diserang ku Amerika, diembargo ku Amerika, susah luar biasa, tidak ada pasokan makanan. Rareuneuh sangkilang gede hulu ge reuneuh we pokona. Eta kan teu damai ngaranna bos kitu. Susah tinggal susah mah nu luhur nu handap berjalan bae.
tetep bae. Jimalah Ki Azhar dengan Siti Maslah. Tak kekawasaan Allah sekali eta hamil. Lantaran Ki Azhar mah sanajan kos kitu ge jada tetep bae ka Gusti Allah teu mangeranan nyana teh ka Namrud. Sebab aya cai mani pi Kangjeng Nabi Ibrahim. Panabi mah nabi dititipkeunana ngem tohirin ila tohirin. Nasabun tasibul ulamin ulahu. Terus nasabna teh min tohirin ila tohirin. Pokona mah diamankeun tina sipah. Diamankeun tina perzinahan-perzinahan. Baik zina zahir maupun zina batin. Henteu kafir Ki Azhar teh bapak Kangjeng Nabi Ibrahim keur masih keneh nyangkrung cai mani pi Ibrahimeun mah. Nyana kafir so teh ketika cai mani Kangjeng Nabi Ibrahim geus kaluar ka karak mangeranan ka Namrud ka kawasan Allah. Nu dibawa di dieu nu mulya. Nu dibawa titipan Gusti Allah ketika aya titipan Gusti Allah tetep bae hate can percaya kana ka pangeranan Namrud. Tapi ketika geus kaluar ka karak titipan Gusti Allah nang geus kaluar eueuh sinar ilahian kaluar. Karaknya na di dinya mangeranan ka Namrud patung disembah-sembah. Memeh kaluar mah tetep Allah pangeran. Masya Allah. Cuman tak hiji-hiji anak aya pembawaan sing hade tah. Nya urang sok aya eta teh Yuni sing hade sia ngayuni teh teh. Pamajikan teh teh nemen keur hamil teh aya anu hayangna ngadaharna buah ngora. Aya anu hayangna nu haseum-haseum ka teh ucing. Yuni ngaranna eta. Ngayuni teh teh kos kitu. Aya nu greget bae ka salaki teh teu meunang deukeut bae pokona beurang mah kecuali peuting. Eta teh pembawaan anu nyarekanan bae ka keluarga pembawaan ta eta Kangjeng Nabi Ibrahim ketika aya cai mani pi Kangjeng Nabi Ibrahim tetep can percaya kana ka pangeranan ketika geus keluarga geus rot karak eueuh nur ilahi titipan Gusti Allah. Siti Maslah hamil ngan dikersakeun ku Gusti Allah hamilna teu melentung teu gendut. Henteu gendut bebeja Siti Maslah teh geus sabulan ka 2 bulan ka 3 bulan. Kakak kulan terang teh abdi nyiram. Oh beda. Tapi kumaha ieu? Oh masalah nyiram bae satungtung teh kenyawan ku Tuan Raja atuh terus bae. Diperiksa ku salah satu pengamat, ku salah satu nu ngajaga. Sebab setiap 10 dijaga ku hiji polisi dia lah ku polisi tanda-tanda hamil padahal hamil naik 5 bulan 6 bulan 7 bulan tegendut hamil lah hepe bae tanpa majikan ente mau dorodot aduh anu hamil teh dideuleu dihareup sakumaha anu mawa kendang dileuleu di tukang atuh sakumaha geus hese bae geus urang lain nyaritakeun nu hamil teh geus pantesna jasa. Pantesna ulah seserian nyobakeun siapan. Ieu mah 8 bulan masuk 9 bulan teu kataliti ku padahal das bae nu sejen mah aya nu ibuna dibunuh sakaligus. Lantaran nyana teu ngadenge kana undang-undang raja bodoh. Teu make spiral bodoh, teu make kondom bodoh, geus bae bohongan lah daripada hese-hese nungguan anakna ke kajeblosan banding bunuh bae. Geus reaksi masyarakat luar biasa. Tapi lantaran keputusan pangeran teu bisa kumaha. Nah, Ibu Siti Hajar geus ngarasa ibu si gitu Kangjeng Nabi Ibrahim Siti Maslah geus ngarasa kuari mules tokun mules. Tidinya teu bebeja kah ka salaki lantaran salaki jadi penasehat kerajaan nyala lumpatlah nyana ka pinggir gunung didinya aya ngaranna kitu hiji lemburna ngaranna Aram Adam
didinya ayah batu eta kehalangan ku gunung-gunung sepi sorangan bae langsung nyana ngalahirkeun di dinya rosot seri Kangjeng Nabi Ibrahim senyum maksud diurus gonyana sanggeus diurus kemudian dibungkus ditenden di luhur batu nu lesang tenden di dinya tek mun bahasa Irakna lembur eta ngaranna lembur kusi make sa eta tah di dinya ditenden di batu tek ngadoa Siti Masla ka Gusti Allah ya Allah abdi nu Gusti orok nu Gusti abdi hamil teh ka kawasaan Gusti teu kanyahoan saat-saat Raja Namrud teh galak ku Gusti disalametkeun ku Gusti abdi boga orok deudeuh jeung nyaa saha sih indung nu teu deudeuh jeung nyaa ka orok eueuh hiji-hiji acan sigana sanajan perbuatan nu teu bener ge aya deudeuh jeung nyaa mah aya ngan meureun ku situasi jeung kondisi bae nu sok loba miceun anak teh ieu mah abdi mah anak abdi ku abdi dek dipasrahkeun ka Gusti dikelilingi ku gunung-gunung secara zahir teu kanyahoan tapi pan Gusti meningali ku abdi ditenden di luhur batu nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti abdi besi dicurigai ku salah satu polisi anu mengawasi abdi mah bade eueuh bae ditenden di luhurun batu balik bae Masya Allah jol salakina azar ka azar ulah terang teu lalakon abdi kunaon abdi geus ngalahir di mana di gunung di ditu di kusi kumaha salamet alhamdulillah teh kumaha ekeut culak cileuk Ki Azhar langsung nyanem ningali ka anak sorangan tanpa ditinggali kuno sejen pengawas aya tapi eta Ki Azhar berangkat bah. Langsung dideuleu dirau ku Ki Azhar diais kajen ku kumaha ge maneh teh darah daging kaula tetep masih ka Gusti Allah mun tayang ka Gusti Allah anjeun kudu salamet kajen ku kumaha ge lantaran tandana ketika hamil ge eueuh nu nyahoeun nah kuari mah untuk menambah keselamatan tunggu cek Azhar tenden di batu eta dikorek batuna ku Ki Azhar make alat biasa si batu dikorek maksudnya ditelakeun batu teh eta diserbukeun telakeun geus di liangan mu cara kurang mah geus aya telaan saukuran jang orok diasupkeun ka jero plek di luhur ditutupan ku batu coba bayang serahkeun deui ka Gusti lamun tadi pamajikan abdi teh nenden di luhur besi kadeule Gusti tapi pan Gusti badeule imban keneh ka Gusti Allah ku abdi kuari dirapihan supaya ulah kadeule ku sasa Gusti mah paneuleukeun lain lalagaan iman Ki Azhar ditutupan ku batu luhurna teu kadeule sepintas selalu mun aya sasage kadinya moal kadeuleu bae geus batuna kuari di ku saya keneh urang lamun ka Irak bagi dua kabelah barat adalah Basrah kabelah selatan kade timur nah ieu ngalana kade ka utara kade ka arah utara eta ngaranna Kufah kamari lalakon kurangan datang ka kitu Sayyidina Ali Sayyidina Husain ka Karbala tidinya masih keneh kitu 200 kilo keneh ka Kusa aya gunung di dinya tah eta teh gunung teh dirapetan ku Ki Azhar liang-liang maksudna lawang-lawangna supaya ulah aya nu asup kadinya batu gede tenden kadinya kalawangna di dieu tenden aya 4 batu gede nu ngahalangan arah ka arah Kanjeng Nabi Ibrahim tinggalkeun sorangan bae ditelakeun balik begitu balik ditanya ku mana yakni ku Siti Maslah kumaha tanda di dieu aya aju dalam kain sehat luar biasa aman-aman bae di tengah-tengah galakna Raja Namrud biadabna Raja Namrud
mengkaning taruhan yakni terkaan para dukun bakal ayah seorang bayi nu bakal ngahancurkan kerajaan Namrud geus dilaksanakan pembunuhan maha kawasa Allah ai kudu lahir salamet bae kumpulan dari para dukun wahai Raja Namrud ternyata bayi nu bakal ngahancurkan geus lahir di negeri Irak atur Raja Namrud teh geus mengerahkan sekuat tenaga seluruh anggota baik darat, laut maupun udara cari dia bunuh bahkan nu dibunuh indungna jeung bapana cek Raja Namrud lantaran wah biadab jasa tenurut ke aing doon ke budak padahal mah azarna aya di dinya bener gar benar kawasan Allah bunuh bae cek nya teh padahal mah nyana kawasan Allah kuat masya Allah yes urang mah di dieu bae di istana cek Raja Namrud kaki adar batur ku neangan ya siap lamun neangan kapangi tapi malah teu titah neangan pada tak kawasan Allah ji lamun Azar nu titah neangan salah satu personil yang untuk mencari bayi kamu Azar atuh merenang kapangi tapi malah dinasehatan Azar teu meunang ka mamana meneh sebagai penasehat kraton ulah ka mamana cicing di dia cicing siap dan kawasa Gusti Allah maha kawasa Gusti Allah teangan malah salah satu angkatan bersenjata aya nu datang ka kusa sarua bae nah di deuleu wah teu mungkin manya aya orok di dinya teu mungkin geus laporan Tuan Raja kami sebagai komandan negara telah melaksanakan tugas-tugas Tuan Raja ternyata tidak ada kuari panggil dukun cak Raja Namrud dukun yang menyatakan bayi itu ada dukun neangan cak dukun malik tali ka aing suara rialnya dukun nu norah dukun nu nyangka dukun anu kitu nganyatakeun aya teangan ku ilmu mana masing-masing ilmu nujumna jarago jasa saat eta disebutake kaum Kan'an najamin kaum Kan'an ahli perbintangan nyana penting ngitung-ngitung bintang menunjukkan kemana arah bayi tersebut ternyata meleset ji aidik diselamatkeun ku Allah mah teu tenang bae sakumaha jagona nu kolot melacak suami kawin deui ai wayah teu kanyahonan teu bae atuh tenang bae pang jago-jagona leuwih tibatan intel negara leuwih tibatan bais nu kolot leuwih tah mah bais onam aya melesetna nu kolot berarti long meleset nya nama hebat jasa geus kapangi di mana aya di mana salaki kawin kanyahoan bae eta irungna hebat jasa leuwih tibatan ucing irung kolot mah hebat ye emang aya nu nyandung teu kanyahoan moal aya hebat tapi wayah aya mah aya bae salamet ujung-ujungna mah teu salamet bae eta ku nujumna ge aya nujuman mah aya perhitungan mah aya tapi setelah dicari kemana arahna tatap teu kapanggih setelah 2-3 hari bareng Azar jeung Masla ningali orok babarengan ka ditu yeuh urang ningali ja orok urang pan anak urang mangga aman teu Raja lah aman lah selesai laporan segala rupa Tuan Raja ge ngahulang kok make teu kapanggih sia kumaha ieu para penujum modal ku geus beres ya sakumaha Kiai Golkar geus dikerahkeun ku aing sia tapi pada hasilna cek nya teh ketenang heula pokona mah engke batal diteangan bae tetep heula saat-saat eueuh operasi nah si Ki Masla jeung Ki Azhar ka dinya di deuleu
Kangjeng Nabi Ibrahim nu tadina di bedong teh kapan leungeunna dikiekeun teh bedong mata tapi ternyata kuari keluar leungeun nu katuhu lengan nuka tuhuna keluar ternyata diperhatikan Kuki Azhar ejeng Siti Masla ternyata horenganan kakawasan Allah begitu diperhatikan tegegeraan dirangkul tegegeraan disusuan nyana ngemotan ramu jempol cot ke diangkat ke curug konyotan ke diangkat terus bugang kenyot ke diangkat terus diperhatikan ke jari manis kenyot ke diangkat ke cinggir kenyot ke diangkat gitu terus bolak-balik kaget Siti Masla kaget jeung Kangjeng Nabi Ibrahim kok cerik hente kulisik hente rubah hente kemudian manehanana ngenyotan ramo coba cek pamajikan anak kakak eta tingali dina ramona dikenyotan kitu apakah aya sesuatuan coba tingali perhatikan di deketan Kuki Azhar didele Kuki Azhar dicakal Kuki Azhar leungeunna ternyata begitu diperhatikan ramokna Masya Allah didele di jempolna keluar cai curug begitu dipencet didele keluar laban aya susuan di dieu nu jari ieu di kieu Kuki Azhar ternyata aya labanan aya susu nu di dieu diperhatikan malah diletak Kuki Azhar ternyata aya madua Masya Allah nu dicinggir di dieu di kieu Kuki Azhar ternyata aya cairan begitu diletak Kuki Azhar teh ieu mah lain lalagan boga rasa anu luar biasa sulit ngabayangkeun Ki Azhar ge jadi ramo teh kalaluar cairan ngemotan sorangan aikos kieu lakuna mah cek Ki Azhar teh geus ulah ditempo-tempo ieu mah geus raraksaan Gusti Allah cek Ki Azhar besi urang bolak-balik ka dieu anjeun gege bolak-balik ka dieu engke bakal jadi hiji kacurigaan lantaran kerit jasa di negara geus urang sakaligus pasrahkeun bae lantaran saha tunu kalaluar di dieu Masya Allah mantak orok kuari sok ngemotan ieu orok urangnya lain orok coba-coba bae cek ente teh daripada ngemotan ieu mending ngemotan nu di imah cek dia lain deui tobat tukos gitu Nailah kakawasan Allah Masya Allah ese urang lamun nyaritakeun ka maha kawasan Allah geus moal kaudag ku urang sagala rupana eta mah geus kudu disanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Balik ngobrol duaan bae salaki jeung pamajikan anak urang model sakian aneh bin ajaib luar biasa geus ieu mah bawa bakal kumaha geus aya pamajikan mah ieu masalah anu bakal ngelehkeun Raja Namrud teh ieu kajian ku kumaha tidinya aya keanehan deui Ki Azhar setelah ngalepaskeun Kangjeng Nabi Ibrahim di gunung Kusa diteundeun di luhur batu sopa anu lesang nu geus ditelaan ku anjeunna sorangan diasupkeun ka jero dipasrahkeun ka Gusti Allah setelah aya keanehan diramokna kalaluar semacam eta kunaon atuh balik tidinya seminggu kemudian nyana nyeunan patu nyeunan pangeran Ki Azhar dijual ku nyana jadi nyana penjual Tuhan sesuai dengan pesanan-pesanan aya nu mesen pangeran tina kayu jieun aya nu mesen pangeran tina batu jieun aya nu mesen pangeran tina besi jieun
aya nyieun pangeran teh pesananana teh perak nyieun aya nu kadang-kadang pesananana tina roti nyieun adonan-adonan eta Ki Azhar tenar buatan Ki Azhar teh patung teh leuwih luis jeung leuwih bagus geus basa Irak kabeh nyaho buatan Azhar tidak tertandingi oleh yang lain-lain kakawasan Allah coba deui anu endek ngembangkeun agama musuhna lain leutik-leutik musuh justru bapana ge penjual patung Masya Allah hese urang mau nyaritakeun ku otak urang kuari urang saat-saat kos kieu ye urang menunggu urang teh aya presiden nu hebat menunggu aya gubernur nu hebat menunggu aya bupati anu hebat menunggu urang teh lurah nu kesatria anu bisa membawahi menangani berbagai urusan kokocoran tacai teh urusan jembatan urusan jalan birokrasi keagamaan dan lain sebagainya saha anu mampu nangani di Indonesia urang teh haus rindu terhadap pemimpin model kos gitu aing can mah hese bae aing can mah hese sistem geus diperbaiki tina aturan-aturan orde baru ku aturan anyar menang reformasi pemerintahan reformasi leuwih jahat tibatan pemerintahan orde baru encan wayah buat ting kuari ge kakarakeur hamil keneh namun kuari kakarak dihamilkeun berarti ka jadi presiden 40 tahun wangel keneh nu aya di dieu modar kabeh tanda-tandana saha nu bakal tampil di panggung perpolitikan sebagai terpilih nomor 1 di Indonesia Golkar potongan jujur Petilu can aya tanda-tanda jang adil Roma Irama goyang terus saya coba putra daripada Megawati can aya kemasyarakatan Prabowo tenar di kalangan abri doang kemasyarakatan macan aya tapak saha coba hayu kuari nundek muncul Mahfud boro-boro nyana mimpin negara ketika kamari pesetruan atut jeung WHG disalahgunakeun hukum teh nu tatadina Banten milih Mahfud tungtung nama milih Mahfud curug bae ulah Mahfud MD deuk bahana mari keur carita alal haq masyarakat teh ngomong di berbagai kalangan asana ieu mah calon presiden anu bagus lain cakula kula mewakili aspirasi masyarakat omongan masyarakat kos gitu boro-boro presiden gubernur ge huara rese boro-boro gubernur bupati ge huese boro-boro lurah ge berarti orang Jogja tanu ngomong lain kula hese nah neta atau emang lamun kepemimpinan modern Namrud kahandapna ge pasti keputusan modern Namrud lurah Bangkawarah di luhurna 2 kali Bangkawarah bupati kos gitu atuh luhurna jamoal bupati ge korupsi lamun di luhurna teu nyolong mah teu maling mah berarti ieu mah berjamaah lillahi ta'ala Allahu akbar ya Allah ya karim atau lamun presiden Namrud derajana Namrud kehandapna ge Namrud keputusan anak kos orde baru Soeharto kos kitu gaya untuk kehandapna ge gitu atuh buku geus sabaraha bank anu likuidasi senturi dan lain sebagainya atuh kehandapna kitu kabeh tinggal ngaku doang kok hese amat sih tetapi kon kos kieu aya satu ketakutan aya naon di balik eta wallahu a'lam ieu mah keur sakadar carita di luhurna kitu atuh kehandapna ge kitu ke zaman Gus Dur urang teh sararieun polisi sieun kanyahoan abri sieun kanyahoan camat ge ngomong bae teu pararugu tapi sieun pan ka Gus Dur lurah nu tilok make kopiah zaman Gus Dur mah kos kitu pemimpin teh kahandap asal si eta kitu kahandap lagi kitu bae kiai lamun kiaina ahli ceramah muridna ge ceramah maluhu muridna ceramah bae lamun kiaina ahli alpiah muridna alpiah kiaina ahli johar makrun kiaina ahli mantek cek almarhum abah digentur mah boro-boro santrina tukang masakna siata lamun ngitungan kodiah nyahoeun jasa
lantaran mama satibina lamun keur nyaritakeun mante kulun pakulun kulun pabadun kulun palesea kulun palesa badun badun pakulun badun pabadun badun palesea badun palesa badun melase apa kulun tah tukang masakna ge ngadengekeun ukuran kulun pakulun mah nyahoeun bae nu mantak ngaji teh ya ngaji masakna doang tah eta digentur mah mantek mah bararisa. Atuh kubati luhur da. Nu mantak cek abah teh mah almarhum sia santri anunya. Sia santri anunya. Kanyahoan bae. Ditanya ku kula, "Pan bisa kanyahoan gitu, Bah?" Kopeahna miring. Mun guruna miring pasti kopeahna ge miring. Teu kanyahoan bae ge. Jadi kumaha guruna ngocor teh akhlak-akhlak guru ilmu-ilmu guru ngocor. Mun guruna ahli Allah wali, muridna ge rentul jadi wali. Malung guruna solihin pasti muridna ge tanyakeun coba sabaraha nu ngaran solihin. Pasti loba. Jadi urang lamun kuari lurah acak-acakan di unggal daerah, ulah disalahkeun. Berarti nyana aman ku pagawean kitu, nu mantak aman, luhurna aman. Si kitu bae, lamun di luhurna beres lah, pasti lurah ditikem nu kos karar itu. Ternyata henteu, atuh berarti aya kesamaan di dituna, aya berjamaah lillahi. Ieu ngaji Namrud jadi kadinya dinya. Terus Ki Azhar nyenan patung terus gede Cek sakaol mah umur 7 bulan dideuleu kadinya. Cek sakaol mah umur 3 tahun Dideuleu kadinya. Cek sakaol umur 7 tahun. Kumaha berarti? Didelengan teh ngomong ka mana mak ruji nih kaluarkeun abdi ti telah ieu ti gunung ieu abdi hayang kaluar ulah cek mana herit ke kanyahoan ge bahaya cek dia hayang geura keluar kula mah ulah waka kepala ya bapana asup deh kadinya Ibrahim singaranan ku nyana Ibrahim ulah wagah yang keluar manehna ulah yang keluar ceknya naon tuh yang keluar kula mah hayang deuleuan bae keluar teu naon atuh yang keluar barangnya keluar terus nanya kak mana mak kula umur 7 tahun sama sini ari ngurus menrebbi saha robi teh lamun bahasa Arab mah bisa pangeran bisa ngurus maksud Kangjeng Nabi Ibrahim mananya teh pangeran man rebbuk saha pangeran emak tapi makna berasumsi robot teh anu ngurus lain pangeran Rabbi ayo nu ngurus mama tuh bapak sia ayo nu ngurus bapak cicing bae tah salah ngomong jeung teh nyana nanya ka bapana abah saha sih man rabbuk maksud kanjeng Nabi pangeran abah saha umur 7 tahun tah nyana geus kos kitu tah geus caritakeun nanya ka abah saha pangeran tapi nyana mah eta bapana dianggap nu ngurus teh eta teh bapana mak gitu nu ngurus teh nu ngurus kula mah masya cek Kanjeng Nabi Ibrahim can paham berarti umur 7 tahun ya umur 7 tahun sabasinin
Guys. Ganti poe kadarinya deui bareng duaan. Nanya deui nya ka mana? Mah. Ku ari mah ngabahasana ki man Rabbi. Robbi teh saha pangeran abdi. Tapi nu dimaksud ngurus ku mana? Saya nu ngurus abdi. Kolat. Cek mana anak nu ngurus aya mah tuh. Mah. Ulah. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim faman rabbuk. Maksudnya ai pangeran masa. Tapi nu dimaksud cak mana ai nu ngurus masaha. Nu ngurus mama tuh gitu abuka bapak sia. Cak Kanjeng Nabi Ibrahim diteruskan paman Rabbu Abi. Anu ngurus bapak saha? Ya, uskut cicing. Ngomong jase budak bawel amat sih. Sumarojaat ila zauja balik jana kasalaki da kaki azza ka kula ara'atal gulam alladzi kunna muhadditsu annahu bi ghairi kitu dinil ahlil ardi boga perasaan teu anak urang kok budak-budak ngomongna make bahasa anu lain agama di negara urang jata mah kos kitu mah asana teh mengarah ka agama nu itu teh. Coba gepang tanyakan boga perasaan gitu nanti coba cak abana puguh udah kurang jadi sanu magahan bonya jadi kos gitu cina yang berikan bapak nak kadinya ya bi ya abata bahasana ya abata jadi ngagero dah panjang abah ulah menrebi sahasih pangeran abdi maksud mah tapi cek abana saha nu ngurus kula umuk nu ngurus ente nu ngurus sia mah masya cek Kanjeng Nabi bener paman Rabbu Ummi aya nu ngurus emak kula kola cek bapana anak kula mah tuh abah paman Rabbuk aya nu ngurus abah Namrud. Jadi pangeran teh Namrud. Paman Rabu Namrud. Sia ngomong-ngomong sa pangeran Namrud, palato mau dicabok anak nomor 7 tahun, juang erme. Ku bapana, palato mau lapat. Awas ya lamun teh cicing bahaya sia. Heh, cicing. Atuh kula mah nanya doang, bah. Aju cabok-caboki itu abah nyabok kula juga lo malah ngalawan tapi budak. Oh nya tuh. Oh mau dicabok kalau menanya lu ngurus saha kula saha emak anu ngurus emak abah anu ngurus abah Namrud anu ngurus Namrud namanya gitu doang kudu marah. Oh tuh cak bapak budak pinter amat sih. Kos kieu ye kos urang teh sa anak urang udah nonton TV baik abah gue ya budak remel baik tolol dah budak abah gue osok kula ge pugu di pagan ku abah kula ngomong aing sisin ka guru aing sia gitu abah iyo neremel bae tah guys barang geus kitu ceritana datang tah ka peuting dirinya kene tak datang ke peuting hayang poe eta teh babarengan jeung anak di gunung barang datang ke peuting tos magrib dada ukhrujani abah mah abdi hayang keluarkeun atuh ya naon ai saya hayang keluar mah pak akhrajahu dikeluarkeun minasar tina telah dikeluarkeun ti gunung terus keluar begitu surupanan poe magrib nyana keluar panazoro Ibrahim ilal ibil wal khail wal qanam nyana neule onta neule kuda neule embe terus nyana ka jero deui abah kulan iya deuleu ieu eta aya binatang tanu lelempangan ta mah hazihi eta naon eta panjana mah di gunung bae teh can nyaho naon eta oh cek bapana ibilun khailun gona mun itu onta tuh itu kuda, tuh itu embe. Jadi budak leutik mah tiba heula ge gitu.
urang ge tuh deuleu tuh sapi tuh. Ya, sasadana kumaha teh sapi. Oe. Ye, cek anakna. Moh atuh. Bapana nu tolol tah mah. Kadang deuleu sapi, tuh naon tuh? Sapi. Kumaha sasadana ka anakna? Can ngomong cak bapana da eta sasadana teh ya, sapi mah. Moh, bener tah mah bener. Bener tah. Tah eta bener cak anak mah. Tah eta coba tah eta. Pinteran anak tentu pinter bapak tah gata. Terus gitu tah. Pan nya satu sisi mah tah ngabejaan anak, tapi ku anak kadang-kadang disalahkeun. Ya, pan sok kieu. Jar cek mah. Nyaon teu ka hayam? Hayam. Nyaho. Sukuna sabaraha? 2. Pinter kan? Berarti pinter kan? Sapi. Coba cak kacang sukuna sabaraha? Sapi. Sabaraha apa? Genep. 4 bah. Berarti bapak lo bego eta. Udah kejaun 4. Jadi kita dilalaga ku bapak teh sih gak ada budak teh nyaun. Genep 4 bah. 1 2 3 4 sapi mah. Jadi di pagahan bohong ku bapak ti leuleutik keneh nyaun budak. Nyaun mata nyaun bapana tilok aya di imah teh aya abah ka mana? Asana boga emak deui nya mah ulah loba omong anya puyang ka abah sia. Bapak sok remel men madak emakna teh teh lamun bapana ngomong teh kasentuh. Mah, kumaha? Ai abah sih sok di mana hese ya? Tilok di imah urang. Abah ieu sok hayang gitu kula mah bareng jeung abah. Hese abah sia mah. Tilok hese di imah. Aya sakedeung ngaju kapal aju ka mana deui tah abah bloonnya. Cak anak eta abah bloonnya. Kos teu boga imah bae. Emang abah sia mah bloon. Ge sia jadi bloon ge. Ngobrol jeung anak teh kos kitu tah ngobrol jeung anak teh kos kitu. Lalagaan jeung anak. Ieu ge ieu, bah. Itu daun tuh. Huwa ibilun, huwa khailun, huwa gonamun. Itu onta, itu kuda, itu gonam. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim bah la budda li hadhihi min ilahin huwa rabbuh teu beunang henteu eta teh hewan berarti eta teh kudu aya nu ngurus teh pangeran tah saha tah pangeran anu nyieun eta wa khaliqu hajeng nu ngurus anu nyieun onta nyieun kuda nyieun saha eta budak nerembel ka dieu deui cek bapana pangeran deui hebat ti budak geus loba omong cicing we budak jol kalan lantaran ngaju kapeutingkeun aya ta bintang mustari idzanal mustari qad tala'a yuqalu inna zuhra wa kanat tilka lailah min akhir syahri akhirat tulu'in emang poe eta bintang zuhra nu datang teh nu muncul teh ditanya deui ku Kangjeng Nabi Ibrahim cek Kangjeng Nabi Ibrahim ayo bari nunjuk itu nah kaukam cak bapana bentang tama no kos kitu mah bentang paman rebu nu nyieuna jeung nu ngurus di pangeranna sa ieu budak ka rob deui kan masuk rasa etik pangeran mana seuri bae sebab emana ge ngintip deuleukeun bae di usapan Kangjeng Nabi beceng ai aceng nyawa pangeran pisan emak ge kuari ieu rada teu nyaho ka pangeran abah sia mah kobo dah cek babana ge sasigagan kurang balik deui ka ditu ieu budak aju bau pangeran ieu cek bapak dan selesai tik panrobuha selesai tik panrobuha saha pangeran hes urang tinggalkeun ditinggalkeun tah kuari didatangan deui begitu didatangan deui nah ieu Kangjeng Nabi Ibrahim komunikasi jeung bapana wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ingat Muhammad anjeun coba gerak
carita Kangjeng Nabi Ibrahim waktu Kangjeng Nabi Ibrahim nanya ka bapana cek Kangjeng Nabi Ibrahim nanya ka bapana bapak nu ngaran Azar cek kaol mah bapana mah lain Azar ngaran namanya eta Tarikh ari Azar malakobna nu mantak aya dua ngaran temun ngaran asli ngaranna Tarikh lamun lakob ngaranna Azar ngantenaran lakobna Azar ngaranna cek Kangjeng Nabi Ibrahim abah atattakhidu asnaman alihah abah ieu nanaonan nyeunan pangeran abah emang ieu nyeunan patung-patung dijieun pangeran nanaonan cek ieu sugan teh abah henteu kos kieu kuari mah geus aman geus gede kan mulai pembunuhan jadi geus balik sebab anu dibunuh mah umur setahun kehandap ieu mah nyana geus 7 geus naik ka 8 kuari ngomong ka bapana di deuleu di imahna pinuh ku patung abah aya naon ieu patung teh naon pangeran cok abah cak Kangjeng Nabi Ibrahim budak kele berarti 7 ka 8 atattakhidu asnaman alihah abah apakah abah juanjeun patung-patung dijieunkeun pangeran wah sedangkan kadeuleu ku abdi abah teh dianut ku kaum ini araka wa qaumaka fi dhalalim mubin teh kadeuleu ku abdi mah abah teh jeung kaum abah wah sasar anu nyata ieu mah bahaya bah ulah nyeunan pangeran kos kieu sia kakarak balik ieu geus jala ka aing wah sulana ulah ngomong wa kadzalika 10:30 wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin wasiddiqin was syuhada'i was shalihin hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah